Tidak sepedas yang dibayangkan besti. Ieu teh tampilan we jiga nu lada padahal mah teu pati lada ieu teh. Lada keneh macaan berita zaman ayeuna guys. Cenah mah koruptor terek dimiskinkeun. Tapi jigana urang mah teu yakin. Da samiskin-miskinna di penjara anger genah hirup nama di penjara oge. Samiskin-miskinna koruptor dimiskinkeun ieu moal ngasaan dahar jeung uyah sangu hungkul moal. Moal ngasaan lempang teu boga duit karena eueuh ongkos. Moal ngasaan oge token entit-entitan jiga urangnya. Ngajual hiji kantong Louis Vuitton ge geus beunghar deui eta. Lain kunaon urang mah gemes soalna teh guys Di urang mah atuh da kotok bangkong kumorolong kacing calang kumarantang. Jadi jika ibaratna mah kieu nya korup hiji tanu korupna teh jadi loba kitu kabeh da kabawa-bawa. Lain keinginan sendiri ge tapi lingkungan mendukung mah pan jadi kabawa. Ningang ka urang hayang staycation 2 poe ge kuat adu glajer urang mengumpulkeun duitna. Kalem cenah teh ulah emosi lain emosi besti ieu mangan saukur hayang komen urang teh da sebagai rakyat atuh. Berikut efek lapar teh geuningan can mangisangu jadi babarawakan wae.